Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Kajauhan kira ngalamun naon di dinya teh siga nu bingung. Kira itu lain orang teh rek nanya ente teh. Salah naon. Hari ente jeung si Uje kalau salah, Kalau saha? heeh. Da urang mah teh apa kalau si Uje mah. Lain kolotna si Uje. Maksudnya dina umur. Ente jeung si Uje umurna kitu umurna kolot saha? Heeh, eta kitu mah da ngaran umur mah teh nyaho nya. Heeh, urang teh apa buah abah heula. Buah abi beulanya teh apa? Buah si Uje kan teh nyaho nya. Ampun. Aduh, aing pusing jeung si mah. Kieu maksudnya umur. Oh, Umur teh jadi ente jeung si Uje teh kolot saha kitu umurna kitu ya teh. kan tadi geus diomongkeun, mah teh nyaho. Cek paribasana umur mah teh nyaho. Sanu nentukna eueuh pangeran nu nentukeun Mbah. Ieu mah anu urang nanya kitu, jawabna salah. Teh pusing dah. Nuhun, Pusing aing. rek ngelobat. Ieu pangalikeun Obat geus. cung sia. Bedrek. Mang, Eta pusing aing. Abah mah. Pusing. Bukan Pikiran sia pusing. kopi ku urang ya banyak. Karep ngomong atuh sia. Ye.